Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Janten di video ayeuna abdi bade ngupload video Budarengong anu berlokasi di alamat Cimasuk gitu. Pokoknya alamatnya juga dicatatnya di hanapi video. Cuma keseruan video berikutnya. Pokoknya tonton terus videonya, soalnya videonya dijamin rame. Oke, sadacan dilajeng katayan berikutnya nyaeta reak bagian hijinya margi bagian 2 nama ku abdi acan karampa alias acan ka oprek dinten acan tiasa ka upload dinten ayeuna siga nama abdi bade masihan bewara kang kepala wargi sadayana barangkali ada rencana memenawian gaduh rencana payuna bade ngayakeun hajat nyepitan atau napi bade hajat nikahkeun teras palawargi buasaha wae meryogikeun jalmi atau napi tim kanggo ngadokumentasikeun abdi berikut tim siap ngabantos palawargi sadayananya palawargi tiasa kontak wae nomor WA nuku abdi ayeuna bade disiapkeunnya tadi handap di dieu teu kada isin-isin kantun di japri wae nya ais di japri di WA nanya-nanya mah gratisnya manjangkeun silaturahmi keun urang badantenkeun kumaha saena kitu kalarasan abdi gaduh channel YouTube, gaduh hobi kikiran, udah edit, terus perlu oge gitu jam tayang gitu kan. Mudah-mudahan menak titik temu gitu. Abdi merogikeun konten Bapak hajat panginten merogikeun dokumentasi kan, mudah-mudahan tiasa nyambung. Mangga badantenkeun sareng abdi sareng tim abdi melalui WA tanapi misalkan acan wantun melalui WA badai diisi wae kolom komentar di bawah video ieu bade naros-naros di video ieu wae di komentar teu sawios mangga diantos margi lamun lambat oge biasana pamitos di aos mah ku abdi pasti dibales. Lanjut tayangan reak bagian hiji.
Tah iya video nu namanya beres suka beli diedit langsung diupload namanya izinnya di atas video-video nuka 2 nuka 3 nuka 4 sarang nu salajeng wae margi gitu teh kan audio gaduh seueur kasibukan janten waktu rada dibagi-bagi ieu wae oge ngedit teh rada kabebereg pamirsa. Tong hilap like sareng share oge ka rerencangan atrapi kepala wargina nu tadi nyakseng di lokasi kada hilap oge di subrek nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.